Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalina wal akhirin, sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, fa ya ibadallah wa ya ummata rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ittiba'i sunnati rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Wa qala ta'ala, innal ladzina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Wa qala ta'ala, wa la taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'um walakin la tash'urun. Wa qala ta'ala, wa la tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Wa qala ta'ala, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Wa qala ta'ala, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Wa qala ta'ala, wa la tattabi'anni sabilal ladzina la ya'lamun. Wa qala ta'ala, hal yastawi alladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Wa qala ta'ala, Allahu waliyyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur walladzina kafaru awliya'uhumut taghutu yukhrijunahum minan nuri ilal dhulumat ulaika ashabun nari hum fiha khalidun.
Sadaqallahul aliyyul azim. Wa ballagha rasuluhul habibul karim. Wa nahnu ala dhalika minasyahidina wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin hadirat anu sami-sami ngagungkeun micinta ka para wali Allah, ka para ulama Allah, ka para syuhada, ka para salihin, sabada ka Allah jalla jalaluhu wahda, sareng ka junjungan alam Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Oge ka para rasulna Allah, ka para oge ka para walina Allah, minimal urang sadayana anu diajar ngabentuk sifat ta'zim, ngagungkeun oge sifat mahabbah cinta. Da geuning sifat ngagungkeun sifat cinta teh teu ujug-ujug, boh ka Allah, boh ka Rasul, boh ka wali, boh ka ulama, boh ka syuhada, boh ka sholihin, boh kana ilmu Allah, boh kana sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, boh kana akhlak nu mulia, boh kana amal soleh, boh kana kalimat thayyibah, kana zikir, kana sholawat, kana Quran, teu ujug-ujug cinta, teu ujug-ujug takzim, teu. Malah keimanan oge teu ujug-ujug sampurna. Di dieu kudu aya upaya urang, usaha urang, perjuangan urang, satekah pola. Urang heula ieu. Ulah waka nyaritakeun batur anu haat ka urang, nu nyaah ka urang, nu bumela ka urang, tawaka nyaritakeun batur. Urang nyaritakeun urang heula, sabab anu sakuduna nyaah kana diri urang teh saha?
ya urang. Nu kudu tampil pangheulana nyalametkeun diri urang teh ya urang. Jadi ulah buntang banting, ulah tuluy nyalah-nyalahkeun batur. Abdi mah bodoh sote dah kupun bapak teu dipasantrenkeun. Ku si emak itu ku dulur teu didukung. Ulah wae nyalahkeun batur. Salahkeun heula diri urang. Sabab urang teh ku Allah dibere akal pamilih. Gening urang ngariung di dieu ya teh ngariung teh sejang ngiring ngahawalan saha ama eyang rene seja bade jarah ka saha ka eyang rene seja bade ngahadiahkeun ganjaran bacaan amal soleh ka saha ka ama eyang rene seja bade ngalap barokah ti saha ya ama eyang rene seja urang miharep syafaat saha ama eyang rene urang seja hoyong diijabah ku Allah kalawan urang teh tawasul kalayan keagungan saha ama eyang rene. Urang ge lain ajengan jelema borot nyaho mana nu agung mana nu hina geuning tah nyaho geuning urang teh mana nu bener mana nu salah matak tong waka nyalahkeun si emak si bapak kade da urang teh dibere akal da urang teh sabenerna mah geus nyaho ngan aya nu api-api teh nyaho pepeletetan gitu ya beureumman gitu. Ya Abu Jahal teh apaleun yen Rasul teh bener. Abu Lahab teh apaleun yen akhlak Rasul teh terpuji. Ya arapaleut dengan kitu teh ya kasasaran dina ati nu bener ge disalahkeun we nu alus disebut goreng we nu terpuji disebut tercela we sakitu eta kadeuna ku mata sorangan kadenge ku ceuli sorangan karasa kahadeanana ku sorangan keukeuh we naon nu jadi alasan taati nu sasar naon beda jeung bodoh meles beda meles we ieu mah bodoh ari meles bodoh mah lain deui jeung sasar da teu nyaho sama sakali eta meles bodoh teu nyaho agung teu nyaho heudah hese jelema ngaran boga akal nawaras make jeung teu nyaho mana nu agung mana nu terpuji mana nu tercela dan nu kieu mah nongerak ieu akhlak nu terpuji mah nongerak akhlak Rasul teh terpuji nongerak gerak sok ayeuna rek nanyakeun we mana nu ngaku bodoh teh cing cung ngaku bodoh ngacung ngaku urang bodoh ngaku sok ayeuna ngaku bodoh mun urang dipikanya ku hiji jelema ceuk urang teh eta jelema nyaah ka urang teh alus atawa goreng halus ning teh nyaho tah
sifat Rasul, tak eta ajaran Nabi. Lamun urang ya mangihan jelema tuluy eta jelema teh mere maweh ka urang, merhatikeun ka urang, boga dahareun, boga inumun, boga pakaian, boga duit, ngalongokan mun urang gering teu ga, mun urang kapapatenan ngabeberah kitu, nguruskeun jenazah teu ngalongokan ka urang, raut wajahna teh sembringah mun panggih urang, senyum we, tampil bersih, tampil wangi, tampil rapi, sopan ka urang teh, lemah lembut ka urang teh, ngahormat ka urang teh. Ieu rek nanya nyebut ka urang teh bodoh ya urang teh pan, bodoh urang teh. Ari eta jelema ceuk urang kalakuan kitu teh terpuji tercela, agung atau hina, bener atau salah, tah kitu kalakuan Rasul teh, tah kitu nu diajarkeun ku Rasul. Mun urang mangihan jelema ka urang teh mere arahan we, ngadorong ka urang teh, mere nasehat teu kan, dengan bijak tuh, tanpa ngejek ka urang teh, ajakan-ajakan anu pinuh ku kadeudeuh, da katingali raut wajah anu deudeuh jeung nu henteu. Katingali di dieu wae nu hadir di dieu, mesing dicing dihareup oge, anu tunuh jeung nu teu tunuh katingali. Kapahami gitu. So, lamun urang mangihan eta jelema ka urang teh, aduh gitu, selalu mere saran, mere solusi, lain ngebingungkeun urang. Mun urang mangih kabingung mere solusi. Kan? Urang gering, datang ka urang ngalongok. Masya Allah, urang kalilit ku hutang, sok urang teh diberi duit keur mayan. Urang lapar teu boga duit, sok diberi dahareun. Urang teu boga pakaian, diberi baju. Urang rana boga anak, eueuh nu ngurus, diurus. Tah, coba. Cek urang eta kalakuan jelema kitu alus atawa goreng, terpuji atawa tercela, agung atawa hina, kita nyebutkeun bodoh ni nyaho. Tah kitu kalakuan Rasul urang, tah kitu ajaran Nabi urang. Maknya make samar ka Abu Jahal, maknya make samar ka Abu Lahab. Cacak-cacak pantar jelema di zaman urang. Mun urang mangihan jelema nu kitu, cek urang ieu jelema teh duh mini mulia kacida ieu kalakuan jelema, mini terpuji, tentrem geunah deukeut jeung jelema nu kieu. Urang teh ti belat sono kapeleh, kolot budak, kakolot hormat ke budaknya, gitu kanu sangsara melaan tuh, kanu boga pangkat ngahargaan, teu aya keluar tina lisana nyaci ngagorengkeun nyawat nyarekan tuh, komumitna mah teu pernah aya ngawadul jalir janji tuh. Bari ditinggali teh dedeg pangadegna sehat, bersih, wangi gitu, rapi. Ari sasauran mini lemah lembut, rengkuhna oge, rengkuh anu tawadok DP. Urang gering manehna nu ti heula datang.
Masya Allah. Orangnya harapan jelema gitu. Bayangkan di zaman orang lain rasul nu kitu teh lain. Da teu aya makhluk nupang terpuji. Nah, dina seluruh sifat-sifat dohir, sifat-sifat batin, sehingga mun ku ahli dohir ditingali, didenge, diame, disentuh, dideketan, pasti bakal kapangih agungna. Mun diteleman ku ahli batin, malaikat neleman, ahli kasab neleman, pasti bakal kapangih agungna jeung terpujina. Kitu Nabi mah. Pangna malaikat Jibril alaihi salatu wassalam dugika upami bade namu kajungjunan teh ngantosan di luar di lawapat. Malaikat Azrail alaihi salatu wassalam bade nyabut ruh nabi urang apa nyuhunkeun widih heula bade lebet ka bumi ke. Saha malaikat ruasa, malaikat mudabbiratul umur, malaikat panglima. Jika gitu kan nabi urang naon margina apal persis. Padahal malaikat mah apal kana ati jelema, malaikat mah apal kana jero-jeroana, justru saking apal. Ya. Jadi keur ahli dohir nabi mah teu samar, keur ahli batin nabi mah teu samar. Iya. Tong boro mah ceuk jelema. Sato hewan ge kagegeloan ku nabi. Tong boro mah sato hewan, tatangkalan kagegeloan ku nabi. Nah teu ngadenge urang dina hadis sahih kumaha eta tangkal korma nu geus pae cerik ngabangingik kagegeloan ku nabi urang. Padahal geus dikeuretan eta tangkal korma teh geus dipake kuda-kuda pada gilingi di mana khutbah. Ya, geus kitu tah cerik tangkal korma. Cerik naon cerik teh? Saking tibelat, saking sono, saking cinta, saking nyaho karena keterpujianana, keagunganana, kaluhunganana Nabi urang Sayyidina Muhammad. Naon tah? Tangkal korma nu geus pae. Geus puguh ari tangkal korma nu hirup mah bari jungjungan teh teu langsung ku anjeun miwarang sahabatna. Ci pangneangkeun tangkal korma tuh di kebonna kadieu kitu ceuk kami rek qada hajat. Teh qada hajat teh bahasa sopan dina Islam imma kahampangan wa imma kaberatan. Eta teh qada hajat. Eta sahabat teu aya make jeung mikir dua kali. Naon margina? Apan terang karena keagungan, kaluhungan, keterpujian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Make aya nah abdi dipiwarang nyauran tangkal korma teh teu aya kieu. Saking yakin, sayakin-yakinna, saking yakin pan parentahan Nabi teh eta teh perkara anu mustahil. Lain kitu Nabi miwarang ka sahabatna miwarang naon nyauran tangkal korma sakebonan. Bayangkeun ieu parentah anu galib, parentah anu mustahil ceuk adat mustahil ceuk adat. Naroskeun sugan sahabat teh ka Rasul ayat
tanda tanya teu, aya ragu teu, saking naon yakin terang karena kaluhungan keagungan keterpujian junjunan alam sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi mah dadauhna ingat nu hoak dadauhna teh saya nu hoak bahaya ingat Numawi rek kumaha sahabat tenyeepkeun yuswana tenyeepkeun harta bandana tenyeepkeun tanagana dianggo naon dianggo nyerap ilmu Nabi ngamalkeun ilmu Nabi ngamalkeun sunnah Nabi ngadakwahkeun sunnah Nabi anu eta parentahan Nabi teh sebenarnya mah kaharti ku akal eta mah ceuk adat ge alus eta mah ceuk kapir ge terpuji eta mah teu cacak sahabat di piwarang nyauran tangkal korma anu ceuk adat ge pamohalan geus digugu ku sahabat komo Rasul miwarang nyeun hade ka sasama dan nyeun hade ka sasama mah matak untung atuh da matak dihormat ku batur mun urang nyeun hade ka batur eta mun batur nyeun hade ka urang eta jelema ceuk hate urang kumaha alus urang hayang muji urang hayang malas ku kahadean urang hayang deukeut urang jadi resep urang jadi ngehormat teuh nya beuki loba jelema teh kan anu mana urang nyieun kahadean ka eta jalma-jalma bakal leuwih loba jelema nu cinta ka urang ajaran saha teuh nya jadi makul masuk akal ieu mah bahwa ajaran Islam, ajaran Rasul, ajaran Allah, ajaran terpuji kabeh dah masuk akal atuh. Ajaran Allah, ajaran Rasul, ajaran nyaah ka sakabeh makhluk. Atuh kabeh makhluk teh jadi nyaah deui. Atuh kabeh makhluk teh jadi hormat. Atuh kabeh makhluk teh jadi cinta. Naon sababna? Apaleun kabeh. Teh kan? Ya Nabi nyaah ka kabehanana. Eta lamun aya nu nyaah ka urang. Kumaha teh urang ka eta jalma? Teh kan? Urang ge teu nyaah, urang ge ngahormat. Ku sabab nyaah Nabi mah ka sakabeh alam, nya sakabeh alam jadi hormat ka Nabi. Jadi cinta, jadi rindu ka Nabi. Ka ambe ieu nyaah teh tong boro ku jelema anjing buduk di jarian dibere tulang ku urang. Nyahoeun tah. Nyahoeun. Nepi ka wanita hees eta anjing ngajagaan jelema anu mere naon? Tulang. Kabeh jelema dijagaan teu? Nu mere tulang. Jadi apaleun anjing? Apaleun? Manya jelema moal apaleun? Hah? Matak Nabi ka urang nyarek korete nyaah ka urang. Nabi ka urang ngajarkeun kudu diajar mere mawe. Nyaahan kanu sejen, cegan ngalongok nu gering. Kitu ka mayit-mayit ngaran muslim datangan najan teu wawuh eta teh muslim uluk salaman ari ngaliwat ka makam teh. Naon sababna matak dipikanya ku ahli kubur ya. Ahli kubur teh atoheun lamun urang nu maotna torocol aya anu uluk salam ka urang komo make jengintun Fatihah. Piraku urang teu atoh. Apakah dikira mayit nu sejen teu atoh mun urang uluk salam? Apakah dikira moal matak eta teh kan dipika cinta ku ahli kubur? Ahli kubur jadi cinta. Nu hirup cinta. Satu hewan cinta. Sok ayeuna urang bisa teu percaya. Ngawurkeun pare kainya. Di kebon.
mere manuk gerapek jual ngarono manuk teh gerapek gitu kan. Hari gitu mah rentang-rentang manuk mawa bedil jedor gitu kan. Ayah ayam kering nyatuan dikebelik gitu kan. Jelema jahil begitu, jelema jahil. Ayo nama di video-videokeun meni resep nonton nate meni susuria nonton nu jahil. Innalillah. Aya jelema di imah keur nonton naon, nonton ieu nu jahil meni susuria. Nauzubillahi min dzalik ya. Eta mah ajaran setan iblis. Jahil kabatur ajaran setan iblis. Pepetasan jelema keur jong beledak. Ya jelema jahil ulah boga rasa resep kadinya atoh ku bobeh dituna diturutan. Ta'udzan ku urang ta'udzan lain ajaran Rasul. Eta urang keur jong tuluy aya nu nyeungeut pepetasan digigireun. Komo dialungkeun ka hareupeun atawa ruas. Bunga atawa amak. Entah orang gitu. Nah orang make jeung hayang dipikang ewa ku batur. Ari urang kanu korek nyewa atawa resep. Mun urang korek teh berarti urang teh hayang dipikang ewa ku batur. Hah? Kitu we? Ari urang diomongkeun kagorengan urang ku batur bari nya urang teh gorengna teh diomongkeun ku batur bari nu diomongkeun anak kebulna sebenarnya mah kagorengan teh ngunung-ngunung amak teh resep kanu ngagorengkeun urang. Sarua batur kayak gitu. Mun urang ngageletis nyaritakeun kagorengan rek dulu rek tatangga rek saha bae. Sarua mun urang ngagorengkeun batur teh matak dipika goreng ku batur, matak dipika keheul ku batur, matak dihinakeun ku batur. Hayang hirup kitu. Mun urang dibohongan ku batur atau ngewa. Ulah nggak bohong kata isi ka batur. Gitu. Mun urang ngebohong ka batur teh urang teh nyeta ngagejeburkeun maneh kana jurang kamewa batur ka urang. Kakeheul batur ka urang. Jadi jelema hina. Beuki loba jelema anu ku urang dizalimi beuki terpuruk urang. Ingat. Catat tak ku urang. Ulah asa ngeunah, kucumplang kacampling, kucumprang kecemprang nyaritakeun kagorengan batur. Ulah asa ulum di karesep nyaritakeun kagorengan batur si Ajeng si B. Ya. Padahal urang teh keur naon hadieu teh keur ngagejrekkeun harga diri urang. Ingat, karena jurang kamewakna batur, kakeheul batur. Allah bendu, malaikat bendu, para nabi bendu, para solihin bendu. Ulah boga rasa urang pedah babaturan urang milu sakomplot jeung urang tuluy atau seri suka didinya ketika urang nyaritakeun kagorengan si A jeung kagorengan si B. Padahal Allah mah jeung sakabeh malaikat nu aya di langit jeung sakabeh makhlukna benci ka urang, para nabi, para rasul benci ka urang, para wali, para salih benci ka urang. Ya. Catat tak ke urang? Dicatat ke urang. Mawi cekolot numpang hese-hesena ngaji rasa dirarasakeun bek ngomongkeun batur rarasakeun ku urang mun batur ngomongkeun ka urang kumaha teh kan rek korek ka batur rarasakeun ku urang mun batur korek ka urang kumaha teh kan
rarasakeun kumaha lamun batur nyeun kahadean ka urang. Heuh nih urang ge taresep, urang ge jadi hayang ngamuliakeun, urang ge make jeung hayang males ku kahadean nu leuwih mun urang boga leuwih teh. Urang ge nepi ka sono ka manehanana kitu. Tah hayang teu urang dipikaresep ku batur. Hayang tah kitu. Deuk teh jelema make jeung data ngaleut menta pelet. Yang naon yang pelet. Pelet naon pelet teh? Yang pelet kok awewe. Sabaraha hiji? Hiji maneh teh. Naam tuh meni belet-belet teuy. Hah, kagok maneh mah. Aya awewe hiji ka pelet tuh. Sabrek-abrek sakuriling bungking nyewa ka maneh. Ari hayang dipikaresep teh ku hiji atawa ku sararea? Hayang nyaho jampena? Babari naon akhlak Rasul pake. Da akhlak Rasul mah pikaresepun kabeh. Lain awewe wungkul nu resep ka urang teh kabeh resep ka urang, lalakina resep, budakna resep, kasato-sato resep. Nepi ka puncakna nu disebut karamat nepi ka sato hewan ge macan, singa, badak, orai nu ngalegleg ka walimah. Naon sababna? Da aya sifat Rasul di dinya nu dipikaresep. Aing kudu ngarekep jelema anu sakitu mulyana cek macan. Gitu kan? Yang Cibaduyut radhiyallahu taala anhu dadawuh ka apa? Hiji waktu kami di leuweung. Hujan ngagebrek, kami teh ngiuhan. Dina sareng kedong tangkal kadu leuweung. Gede. Tuh, ngiuhan kami di dinya. Ai geus kitu teh torojo teh ngaleut euy rombongan kerut. Ngilu-ngiuhan. Haneut euy sora mah Cibaduyut. Padu tonggong jeung kerut ngariung di dieu. Kabeh. Ama Cibaduyut ngadongeng ka apa? Kalau wali ngarekep teh. Wah kerekebeun. Eta urang, teh kan? Pan hayang ngarekep teh kanu kumaha? Lamun kanu bager ka urang hayang ngarekep teh. Hah, hayang deungeur. Beda jeung kanu ngoret, hayang maling. Bener henteu? Mata tong amek teuing ya. Lamun di imah, mas-mas, daging hayam nu meunang masak kucing. Sabab koret urangna. Ka baju rangsak ku beurit. Jeung lomari-lomarina. Naon sababna koret urangna. Diserbu ku sireum. Naon jadi sabab? Koret. Percaya ente lamun eta ucing diagehan ku urang. Unggal isuk ya, waktu nadahan bere ku urang sadu make jeung nyokot bagian urang. Pek tingali ku urang kasireum-sireum ukur bubak bubuk we. Teu loba sireum mah beda jeung urang. Urang mah blek 10 lagi dipanggul. Sireum mah henteu. Dah tu mental loba cek sireum. Bubak bubuk kungkul sok kaluarkeun. Bubak bubuk teh niatan sedekah ka sireum gerapek moal ngaganggu ka jero. Da urang ge kitu ai kanu bager mah teh hayang maling. Nya, teh ngaruksa kanu bager, malah hayang ngajagaan. Tuh. Tapi di mana kanu koret pan urang teh tuh eces oh jadi eueuh ya pelet sajatina pelet nepi ka Allah ke ka pelet nepi ka Allah ge ka pelet lamun urang bisa ngadangdanan diri urang ku
ku akhlak ku sifat junjunan alam Kangjeng Nabi Muhammad. Namanya dawan cenah ayat teh. Dawahana Allah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Terus wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Tuh. Maknana wallahu alam bi muradihi bidzalik. Allah dugi ka susumar. Naon cenah? Allah susumar. Kekasih kami. Kekasih kami Muhammad. Qul. Tong asa-asa jam. Tong asa-asa ucapkeun ku hidup. Publikasikan ku hidup seluas-luas. Qul teh kitu. Tong asa-asa jang, tong asa-asa. Pek sebar luaskeun ku hidup. Beja-beja ku hidup ka siapapun. Anu hayang menang cinta kami. Anu hayang menang cinta kami. Ku hidup bejakeun ka sadarea. Fattabi'uni. Hayang cinta kami, fattabi'uni. Sok bijakeun ku hidup. Tuturkeun kami kitu sok, tong asa-asa. Tong asa-asa tuturkeun kami kitu. Mangsa sakitu. Junjunan teh ngaprak ka ditu ka dieu. Nawarkan cinta Allah, di mana Allah kecinta. Narek bisa diakurkan jeung hiji awewe nu cinta. Kan? Dek diakurkan jeung sakabeh awewe sa alam dunya nu cinta. Dek bisa diakurkan jeung sakabeh manusia nu cinta. Rek bisa dibandingkan jeung sakabeh bangsa jin nu cinta. Tambah ku sakabeh malaikat nu cinta. Tambah ku sakabeh makhluk nu cinta. Moal alam semesta cinta ka urang keukeuh we teh cinta makhluk. Sesuai dengan kadar jeung batasanana meusing cinta ge. Urang ge cinta ka pamajikan. Heuh ari sarang-sarang balangsa. Meusing sakumaha cinta oge ukur bisa mere naon? Ukur bisa mere ala kadarna we najan cinta oge. Komo bari urang na ririwit magring. Cinta ka pamajikan. Heuh urang na ririwit gering. Tuh kan? Ngeugepan ge teu bisa. Tuh kan? Dai makhluk mah aya batasan. Najan sakumaha hebat, bunghar, gagah keukeuh we. Cinta makhluk ka urang. Heudah meusing cinta ge sesuai jeung batasan kemampuanana. Ari Allah kemampuanana terbatas. Ari Allah kehendakna terbatas. Ari Allah beungharna terbatas. Apaan ku Allah geus didawuhkeun. Kami nu beunghar mah wa antumul fuqara. Maraneh mah kabehana ge kokoro. Maraneh mah kabehana ge kokoro dawan Allah kitu. Kami nu beunghar. Teu. Taina sok bayangkeun ku urang, kumaha lamun Allah cinta ka urang geus we. Da dempak kabeh makhluk atuh. Lamun Allah cinta ka urang rek butuh deui ku cinta makhluk. Cinta ya cinta. Lainnya bedanya jeung cinta. Cinta mah pangluhur-luhurna. Ingat, cinta mah jarang, tersembarangan. Nyaah mah bisa kana naon wae, bisa. Tapi cinta mah heula. Pilihan. Bener henteu? Sabab jika sudah ada cinta, pasti bakal terjadi sikap yang lebih spesial. The best, the best, the best, the best. You understand? Yes. Or you has?
So. Bener itu? Lamun dina ati urang ayahnya we tong make cinta, walah sakitu ge Gus hebat sakitu ge ya sifatnya moal ngalahirkeun terkecuali adalah tindak tanduk pengorbanan yang terbaik keur jalma nu dipikanya aku manehanana urangnya ke anak cing rek diperbuat ke urang ke anak nu gote atawa nu hade atawa nu panghadena eta teh kakarak sifat naon nya kumaha jeung cinta cinta mah seluruh jiwa dan ragaku akan siap kukorbankan demi cintaku padamu itu kan bener ente itulah cinta nyawaku jadi tak berharga di hadapan cinta nyawa itu berharga di hadapan cinta apa artinya bumi yang luas ini beserta segala kekayaan dan keindahannya tanpa engkau itulah cinta benar enggak cinta mah kita batak bahasana oke cinta mah buta inung teu direret di mana geus cinta mah bapak teu direret ku cinta mah kitu disingsieunan nu tadina borangan oge sia dek apel didinya tadi pengkolan eta becana sok aya jurig dileg-leg ku aing mah pandemi ka kitu cinta mah tah kitu cinta mah jurig ge dileg-leg kitu bener teu akur kitu ada cinta tajang mun Allah Rahman Rahim geus sakitu wah Rahman Rahim Allah lain lamun Allah Muhibbun cinta geus pangkat saluhureun cinta numawi anu ku Allah disandangkeun ka nabi urang sanes ukur Rahman sareng Rahimna Allah tapi Allah maparinkeun ka urang Habibullah kakasih dawuhan saha eta teh tuh diangkeun kakasih ku saha ku nabi urang teh da teu korek tapi urang mah dibeja-beja ngaran piuntungeun mah kasaha bae umatna si deog si sengkol teu kagarwana wungkul teu kaputrana wungkul teu katurunanna wungkul ku nabi teh saha we kajendengeun-dengeun mesing tadina anak kafir bin kafir oge mesing tadina jelema jauh ke bedug angang kadulat kan ku nabi mah diemreng-emreng dibeja-beja saha nu hayang dipika cinta ku Allah lain dipika cinta puncakna teh abdi saha cik teh hayang dipika cinta ku Allah ku nabi diharewoskeun ka sararea ngan harewos bojong apa harewos bojong naon harewos bojong Ari harewos bojong teh pan bojong teh belah dieu puntasna teh Mahmud kahalangan ku Citarum urang bojong ngaharewos ka puntas di ditu aing ngaharewos ka puntas di ditu mah euy keur naon bari kieu keur naon oh kudu deukeut mah jenger teh harewos bojong teh kitu ada harewos lagi kan puntaseun atuh matak disebut harewos bojong ku nabi urang teh diemreng-emreng cung kedah kumaha gamparan ya Rasulullah bami abdi hoyong dipika cinta ku Allah da ujung-junan teh
dawuhan Allah ka kami miwarang kieu tuh fattabi'uni tuturkeun kami nya geus titik tuturkeun kami geus kitu titik tong make rurat tereret tong make rurat tereret kasih A kasih B kajenting si A ilmuwan si B jutawan kajenting si A cendikiawan ingat tong make jeung rurat tereret tong hayang tadi pika cinta ku Allah rek aya nu ngaluwihan cinta Allah moal aya sanu teu hayang sok ayeuna iwati jelema pang belegug-belegug lamun nya hayang dengan hiji resepna teh naon fattabi'uni tuturkeun kamu geus tuturkeun kamu pahami ku urang makna fattabi'uni tuturkeun kamu geus tong rata numawi para ulama para wali di ditu di dieu ngadagangkeun muludan berjanji nyarioskeun naon nyarioskeun keagungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyarioskeun sifat-sifat keterpujian Nabi nyarioskeun akhlak kaluhungan Nabi meh naon eta teh hanteung didagang-dagangkeun muludan teh berjanji teh nya har apan eta pangkat nu pangluhur-luhurna teh nya eta dipika cinta ku Allah cinta numawi para wali mah geuningan sariring dumadi doana teh kumaha ilahi anta maksudi Gusti teh nu dimaksud ku abdi waridhoka matul bi ridho Gusti nu dipilari ku abdi terus atini mahabbataka Gusti parinkeun ka jisim abdi cinta Gusti wa ma'rifataka sareng hate abdi tiasa ma'rifat ka Gusti ma'rifat nu sampurna eta teh ceurik balilihan para solihin mah hayang eta teh atini mahabbataka ari mahabbah Allah ayana di mana hiji we kuncina teh fattabi'uni tuturkeun kami geus kitu arek nuturkeun rasul ka rasulna teu wau da nyahona ge pemain bola ukur da nyahona ge ukur ka artis da nyahona ge ukur kaheureyan da nyahona ge ukur ka ngaran-ngaran presiden salam dunya nyaho ka rasul teu nyaho dek kumaha ya mun urang nyaho salat mun urang nyaho bab puasa urang ngamalkeun salat ngamalkeun puasa ngamalkeun haji ngamalkeun zakat sedekah jariyah ingat ka rasulna teu nyaho beukeuh moal beunang moal lu kitu teh hese gawe teu bake kartin teu tong hees iya kartin teu si horeng geuning muludan teh gede hargana si horeng geuning muludan teh dahsyat maknana waduh eta muludan dibaca berjanji nu unggal malam Jumat nu aya nu unggal peuting unggal beurang terus berjanji ari jelema anu teu ngarti mah nyebutkeun teh mineng-mineng teuing cenah muludan teh salat cenah kudu mineng mah maca Quran kudu mineng puasa kudu mineng kitu sedekah jariyah sing loba teh jelema belegug kitu teu nyahoeun dongeng fattabi'uni tuturkeun kami pan salat teh nuturkeun rasul da can karuhan hatena wawuh jeung rasul salat percaya teu tanyakeun ka diri maneh
tong nanyakeun ka uwi. Tanyakeun kana diri maneh, apa sakur jelema anu getol salat hatena bisa nyantel ka Rasul? Apakah setiap jelema nu sedekah jariah di mana-mana hatena nyantel ka Rasul? Ya, sing inget. Apakah nu getol maca Quran hatena bisa nyantel ka Rasul? Kekeh we. Kudu aya pelajaran khusus we. Kumaha carana arti supaya ta'alluq ka Rasul sabada ta'alluq ka pangeran. Nyantel ka Rasul sabada ka Allah. Cinta ka Rasul sabada cinta ka Allah. Ngagungkeun ka Rasul sabada ngagungkeun ka Allah. Kudu aya pelajaran khusus ya. Nah teu karasa ku urang ge salat minang geuningan ka Allah teh eling ka Rasul komo. Nyantel mah anger we kapun kana film kana bola kerek salat heula keur salat teh hanteu inget kana film. Teu nya. Pepeuleuk si laing mah kos heueuh salat cinta ka Rasul. Tanyakeun kana ati waktu salat. Tanyakeun kana ati waktu maca Quran. Kartos itu ayo dibuka teh atina bakeko naon bakeko harsia mah geuning di pasar harsia mah geuning keur lalajo film harsia mah geuning keur nyaritakeun duit mikiran duit ka ditu ka dieu sia mah ulin geuningan nah ada eueuh di hadrat Allah mah sia mah geuningan di hadrat Rasul eueuh kaos nu heueuh ai bibir sia ngomong teh assalamu alayka ayuhan nabiyyu ai sia ana di mana naon dia awas salah ora kade tak kitu perlu tah hantem Rasul didongeng-dongeng tak kitu singkat bandingkeun atuh ku urang antara urang ngadengikeun dongeng Nabi nganyahokeun Nabi ngadongeng-dongeng Nabi jeung lalajo TV cik minengan mana jeung ngobrolkeun dunya minengan mana jeung mikiran dunya minengan mana nah aneh maca berjanji seminggu 2 kali oge aneh mending nyebutkeun teh mineng-mineng teuing da sia mah goblok deket sia Eces itu fattabi'un malah make jeung dikieukeun ku Allah lain ukur janji Allah rek dipika deudeuh dipika cinta wa yaghfir lakum dzunubakum menyakeun ku hidupnya bejakeun kami teh janji kasakur anu nuturkeun hidup janji hiji kami cinta ka manehanana dua kami rek ngahampura kabeh dosa perdosaanana waduh resepna hiji naon cenah fattabi'uni malah dongeng fattabi'uni teh ya lain keur pantar urang anu masih keneh jauh ti Allah. Ingat kaharti jauh ti Allah urang kaharti tuluy urang nuturkeun Rasul Allah cinta ka urang Rasul anu melaan Rasul anu jadi jembatan kaharti ayat leuwihna naon leuwihna qul in kuntum
tuhibbunallah. Pan eta teh in kuntum tuhibbunallah teh kanu cinta ka Allah. Lain kanu can cinta, lain anu teu bener cintana ka Allah. In kuntum lain kitu in kuntum kukungtum kukungtum lain kutakunu lain in kuntum artina naon lamun heueuh aranjeun kabeh geus bisa cinta ka Allah keukeuh we fattabi'un teu sah sia kitu bejakeun teu sah cinta ka aing najan geus cinta ka aing geus cintana oge in kuntum bahasana ge tuhibbunallah teh lain ngaku cinta tuhibbunallah teh lain geus cinta we kuntum paham ari kuntum apa teh kana tina kana lain yakunu lain kuntum tina kana lain yakunu lain eker lain arek lain kuntum geus lain kieu maknana lamun aranjeun ngaku cinta salah atuh ngartian teh ata kayak ngaji ulah sok hees kitu tah siling mah guru nyebutkeun kudu ngusap sirah saeutik da siling mah nunutan jadi we kadengeuna ngusap sirah nu leutik dengekeun in kuntum he kakasih kami ku hidup bejakeun ka sararea rek anu can cinta keur ngabangun diajar cinta bejakeun rek anu geus cinta saha nu geus cinta ka aing deuhan Allah saha abdi itu cinta bener cintana cinta keukeuh bejakeun kanu cinta tah bejakeun can karuhan kitu cinta dibalas ku cinta boleh jadi bertepuk sebelah tangan bener itu mun maraneh geus cinta ka Allah can karuhan Allah mah cinta ka maraneh kita hayang teu bersambut cinta namun hayang hiji fat sakitu tuturkeun kamu matak moal aya wali anu teu nuturkeun rasul mun urang ningali zahirna wali siga sulaya jeung rasul eta mah panenyo urang wungkul lain hakikat wali lain panenyo urang kabeung-kabeung katenyo naku panon urang wali sulaya tina syariat rasul kabeung-kabeung kan is eta sing inget ngaranna ge wah ingat ngaranna ge wali baik nanyakeun lah ayeuna mah ka sararea lamun urang nying hareupan tukang sulap tukang sulap kumaha panon urang katipu naon nu ditingali ku urang teh nu dikanyahokeun ku urang ceuk paningali panon urang akur jeung hakikatna itu teu henteu bener henteu sok pikir ke urang eta teh saha tukang sulap sing ingat tukang sulap sing ingat diduga ku urang A B duga ku urang B
gitu eta teh tukang sulap. Ari ilmu wali sahana pun tukang sulap atawa sarua jeung tukang sulap? Hah? Geus karamat wali geus. Geus. Karena ge wali. Mata ulah wani-wani gurah geureuh. Kawali mah tong wani cuad jawad kawali mah kitu. Da ngaranna ge wali. Bisi urang ninggal dan jalmi-jalmi anu ayat tanda-tanda wilayah kawalianana tuluy ternyata sawaktu-waktu siga sulaya jeung syariat dituturkeun mantongan goreng sangka ge paham teu dituturkeun mah entongan goreng sangka ge entong kade. Mbah Mansur rahmatullah alaih wa radhiya anhu mantena ngadongengkeun baheula. Waktos teu di Ciserang, pribados di cana pupun bapa. Salah sawios dongeng Mbah Mansur. Nu katangkep ku pribados, ditambi ku pun bapa sering didongengkeun. Ajengan rene teh boga nginjem sapi ka kami. Ya, kambah jangan bahasa teh nganyuk sapi subur sapi nate dibawa si horeng ke ditu ka Cigonewah bulan mulut pencit we kok amarene teh diekeun ka tatangga di saur tatangga teh saur amarene teh kurban. Oh, atuh jol mawa anu 1 kilo 2 kilo catet ku ajeunana. Mawa 1 kilo 2 kilo. Da kurban teh atuh jol mah teh nya mawa 1 kilo. Nah, geus bulan berikutnya dikumpulkeun deui sararea. Bayar ka aing. Nah, ama make kudu bayar ka sorang ama kamari teh sama teh kurban. Tah sia teu ngaji teh kitu maknya kurban bulan mulut sia. Kayak lucu gitu ya. Anekdot wali ya, lucu. Masalah. Ari terus kitu teh carios atuh sararea dicatet. Nu mawa 1 kilo 2 kilo bayar akhirna mah. Tah beuti heubeul ka embah teh teu mayar. Mah yang nyaho ketak lu jadi guru rek kumaha mau ditagih ini mah karene ngobrol jeung mah teh tilohor keneh ngobrol teh salat asar bareng jeung mah heudi mah salat maghrib salat isya ngobrol nepi ka jam 10 ke jam 10 kiai rek monok rek balik ade wangsul haji atuh ai mate mong mah teh tah ka ajengan rene teh abi teh aya piunjuk aya naon eta bade meningakeun ka teh pan ti payun teh kantos nganyuk sapi akan nganyuk bade mayar moal upami bae amam teu naon teu tiasa mayar ku abdi bade dihalangkeun mali upami mama palai keneh mangga ratusan sapi tuh habis ya. Ente kami nganyuk ku erek mayar bade gerak kayak aduh kumaha lamun ku kami dibayarna teu ku sapi atuh langkung bade kunaon ayeuna mah dibayarna teh kudu bisa dipake ngajagal mur bisa ditumpahkan ku kiai di kemana-mana bisa so mangga mereka tuh bayar ku eta jadi bawaan tuh di luar ai datang teh kaburuan macan
Eta mangker eta nya. Ari beheung teh ditalian ku tamang doma. Ditalikeun kana pancuh paragi moyangkeun doma. Cing macan. Lain doma, lain sapi, macan. Ditanyakeun ku mbah. Ya, di mana ieu? Oh. Di leuweung. Iraha ngalana bieu. Nah, udah kita tadi lagi ngobrol aja di mana. Ya. Ieu salah sawios karomah Syekh Khalil Bangkalan Madura. Di mana cenah Syekhuna Khalil ngaos kitab nepi kana bab nyarioskeun hewan-hewan nu halal, hewan-hewan nu haram. Sok pasedek-sedek, pahareup-hareup santri teh margi Syekhuna Khalil mah kieu gitu. Dibuktikeun kieu tah ieu hewan nu haram. Kitu we pananganna teh. Oh. Tingali gitu teh sifatanana. Tah ieu nu anu teu warawo eta hewan teh sakala kieu kitu. Jadi nyokot ti leuweung mana we sakaya. Bari awakna teu ngejar. Awakna teu ngejar. Ya. Dawuhan wali kawalian teh aya nepi ka cenah alam dunya teh ukur sakieu we di dieu we sakieu. Salam dunya teh kieu. Aya nepi ka alam dunya teh satalapok jengkol. Di dieu tah alam dunya teh. Di dieu alam dunya teh dina dampal leungeun. Pamohalan da maka udah ku otak sia mah. Siapa mikir kaki ukur tak tekekeun. Siapa atuh ukur jadi tai siapa gitu. Kadituna jadi lap, kadituna jadi suluh. Geus sakitu. Atawa kadituna jadi bangke siapa. Heuh didak-udak ku siapa pikir ku siapa nu bau teh bau. Nya geuleuh diongko jadi bangke kadituna teh. Siapa ngan sakitu pikiran. Mata krek kumaha nepi kana nyaritakeun karamat moal nepi ka irage ukur ramatane sia tah gitu kumaha urang ngahareupan nu kitu nya guru bohong amarene bohong da bukti geuningan tah bieu cenah ngalana teh apa ngobrol teu ingkar teu ingkar Ama cikungkurak teh sah. Ama cikungkurak teh eyang jenal alim radhiyallahu taala anhu rakana eyang Prabu Cigonewa amarene ngaguru ka eyang Prabu. Ieu rakana. Salah sawios karomahna eyang cikungkurak waktos di Mekah baheula nuju dirabeg antara Mekah Madinah sok istirahat di dinya. Di tenda aja istirahat. Ari murid ama Cikungkurak hayang apal karamat menjadi guru. Ya, hayang apa? Ari garwana kalarasan nuju nyiram. Ngarewas ke garwana teh. Ai ama teh acan sumping ka tenda teh. Nyi akang teh hayang apal karamatna. Ama kita kumaha aban nyai keur nyiram akan rek ngomong kieu ka ama nyai nyiram teh hayang jengkol pan urang teh boga tangkal jengkol dua tuh nu dihareupeun imah jeung anu di deukeut kana muning di pipir ayeuna teh keur meujeunna neueur saking resep kana jengkol sumping ama ya sumping teh ama pada Isya minghak we cerita bojona teh kunaon sia we temal ku salakina
eta cenah mun bojo teh nyiram ayang naon ayang jengkol siah manya oh di Mekah aya jengkol aya pula di mana di Cikungkurak sia di kumaha Cikungkurak sapi jalan mengenana anu bisa nyokot ke Cikungkurak aya kula saha amah kaburu ditemblekeun amah siapa jadi rere teh ku amah terus gitu teh ingat we tuluy deudeuh kemudian hidup jadi guru di mana si Adam Kang Jengkol teh seorang mate ya tiluan ya di jero tenda teh sebenarnya di payunan bumi da gua sia katinggal cenah seorang muridna kolengkan keluar ukur keluar eta keluar naon layar eta layar tenda kadenge eta di jero bletok langsung asup deui ngalengkah deui ke jero kok pecah lebok sia eta beletokna kadenge ngan ukur sagagang artinya bari ngahuleng bejana sok aya ilmu nyacar bolang jadi belut tapi sulap ilmu sihir gitu masih keneh ya can tetep dina hati ieu teh nah jengkol nu di ditu atawa ieu mah jengkol lain deui ama atuh dasar kieu mah kulan abdi ge da hoyong moal kabagean padahal aya nu teu beuneur ama dicaket kanang muning di pipir ama eta mah teu beuneur sia mah kana lelebokeun teh surah ama teh kaluar deui ama teh begitu kejengkang keluar eta ku kadenge ngaborosot jeung kenteng digusur ku ama sagede pingping dahana oge digusur ka jero atuh lubak libuk teu sadahan kok sia si bentet sia awas sia disumpah ku aing can paeh teu meunang ngomong ke dia ka sahabat disumpah wah disumpah balik ke cerita penasaran hayang nanyakeun ka imah ieu teh naha tangkal jengkol nu sorangan atawa lain deui datang ka imah teh biasa we ngadongeng jeung kulawarga jeung anak tuluy nanyakeun tah bapana teh lain bapak teh rek nanyakeun salila ditinggalkeun di Mekah da baheula mah 7 bulan Mekah teh sukan mangih kejadian gitu kan naon we kejadian tuh pikaruaseun naon wae kabungaheun atuh dolahan Allah bapak malam anu tanggal sakitu jam sakitu eta mah aya bangsat anu wah jagona luar biasa makin luar biasa tangkal jengkol waktu mitina teh keur ngariung di jero sararea beletok nu dihareup harita musim hujan tuh barang ditingali beletok ieu kan anu bisi nu mok jengkol gitu tapi da tapakna ge sukuna teh masuk deui we abdi teh teu kungsi lila bapak tangkal jengkol anu dina deket kanang muning eta mah sadahan leungit daun diudang ku sararea da weleh tapak suku-sukuna acan jagonya eta atuh da bangsat lagi ama Cikungkung berarti tuhnya alam dunia teh sakitu geuningan dalam ngahajat teh ngalengkah keluar bisa wali bisa ya dek ngabohongkeun da deukeut karuhun sorangan da deukeut eta karuhun sorangan jadi urang mah nyaritakeun karamat teh sebenarnya mah hal anu geus lumrah gitu cek
ku ati urang. Tah teh kudu jadi kaedah dina hirup supaya ati urang ulah goreng sangka ka sahabae. Ulah suudon ka sahabae geuning aya jelema-jelema nu kararitu. Ya. Pun bapak kantos ngadongengkeun aya ajengan anu kungsi awon sangka ka amarene pedah cenah amarene teu make jeung sawaktu-waktu ninggalkeun salat ketinggalina. Nah ieu teh kumaha ieu teh kan penasaran datangan ka dieu ngobrol sareng amarene teh yo ngobrol tiasar ngobrol teh yo tiasar da atuh dikersakeun tos eta saking asyik ngobrol sareng amarene teu inget magrib teu inget isya asa caang keneh we padahal geus jam 10 eta ku caang keneh ngobrol tuh ai geus kitu teh kulutrak teh amarene deui tah mukakeun lawang panto ajengan ari ajengan geus sameang magrib aja kabatur we nuding tarasa ajengan geus jam 10 kieu can syarat mah ras inget bleng poe nu jadi heran hareupeun amarene itu amarene teu kan amarene kumaha mun situ nya hareupan nu kitu urang sok kumaha urang ha kumaha nyareupan nu kitu ya itu amarene pun aki mama yang bojong sumping ke guru amarene teng ngobrol ngawas di masjid ngobrol ngawas ya nepi ka dur magrib salat berjamaah deui dur isya salat berjamaah tos salat isya torojol we anu ngonang makageun assalamualaikum waalaikumsalam Aisor yang perbu teh kapun aki teh aduh ajengan ama teh ieu teh aya nu ngonang dina acara wayang golek ama perbu mah disumpingan eta teh disumpingan tong diturutan ke urang diturutan pajarkeun teh ajengan teu wayahna we ajengan tinggalkeun heula karunya itu Nyi Mursih bisi tiriseun Nyi Mursih teh nyaeta Neh Mursih ti Katapang anjeunna teh nu bagian dakwah melalui sinen nyinen di modal tah bahasana nyinen teh mata sinen baheula bahasana teh bahasa ulama bereces da mah mungkin sinen bisa nyin bahasa kitu gitu kan nah meureun atuh baheula mah kitu dakwahnya nasihat pituah tapi gitu dibahasakeunana ku si nen jadi sinen tetina si nen tuh da yang Prabu mah cenah kieu saurna yang Prabu mah kieu tah Neh Mursih teh di dieu lain heusa eta teh ceuk lahir mah da eta teh lain mahram eta teh deui aya ajengan murid yang Prabu ya anu tuh turut muning kikituan turut muning dicanak akhirna ku yang Prabu kitu tuh ngomeana teh yang mah teu make dalil Quran hadis tuturkeun kaminya sakur naon bae anu ku kami dilaksanakeun umat tuturkeun mangga pas di pinggir jalan aya awewe keur nangtung si jalan teh celengok dicium ku yang Prabu teh kan kali awewe tah we disikeun teu ningali tuturkeun eta ku ajengan eta celengok guru
nuturkeun guru ya. Geus kitu di sisi jalan aya anu ieu ngadurukan di dinya teh. Ruhakna burahay canak si arang ruhak teh ya si arang anu burahay ku seuneu teh canak ku panangan celengok dicium manehna teh ngahulang urang aing kudu nyium ruhak nyekel teh kumaha Aisur eyang teh nah ilain maki ngahulang seunang kulan tah tong sok tuturut modengnya kartin teh bisi ngadalil bet amarene ge osok udud abdi mah bade tapaulan bade ittiba we ka yang rene aduh siapa waduh siapa ulah urang mah jauhane rokok jauh ada eta mah rene ulah sok goreng sangka saha itu wali ulah sok goreng sangka anu ceuk urang katinggalina makruh eta teh nya paling rendah teh geus urang teh nyaho pan al hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa adaman ari hukum teh eta teh berputar terus beserta alasan-alasanana juga rek ayatna rek eueuhna gitu kan rek wajibna rek sunatna rek haramna rek makruhna gitu kan teu sakur-sakur salat anu 5 waktu teh fardu teu sakur-sakur fardu ain teu nah geus jelas tah ayat Qur'anna geus jelas tah hadisna tanyakeun ka budak nu can balik ari salat fardu 5 waktu fardu ain kitu teu hah? Kumaha jawabanana? Henteu cenah. Naon atuh? Sunat cenah. Aning teu. Bener teu? Teu sakur-sakur salat anu 5 waktu teh fardu aya kawana salat nu 5 waktu teh haram. Tanyakeun kamu head. Awewe nu head, aya awewe nu head meunang salat fardu atawa haram? Teu nya. Tak kitu hukum teh. Keur ieu makruh, keur ieu haram, keur ieu mah meunang udud teh, keur ieu mah malah ieu teh sunat udud teh. Urang teu nyaho elatna. You understand? Are you the best crazy? Ojol ngiring we ka ama yang rene. Ngiring udud da wukul. Lah istilah ieu ka geus sia sing deukeut sia. Aduh ai. Deuleu itu nepi ka kituna euy ilaih euy catet ka urang kumaha dongeng eyang perbu terusna saur eyang perbu teh kapun aki ajengan bade mulih bade ngantosan di dieu bade ngantos bae di dieu pun aki teh tos isa teh di masjid nyaduh da ama erek ka ditu heula dijajabkeun dijemput ku ngajemput teh diiringkeun tak kudu ngajemput teh amat teh terang tah nu ngajemputna teh iringkeun angkat teh leos nemeh ngaleos sababaraha langkah geus uluk naon mukakeun deui panto eyang perbu deui tah teh di jero bumi ajengan ti lebat bumi teh dia geus ngaleos ulah ngalih ka dieu ngobrolna urang di bumi mu ngalih ti masjid teh ka bumi teng ngobrol nepi ka janari geus kitu tahajud sasarangan dugi ka salat subuh berjamaah beres salat subuh berjamaah wiridan eyang perbu lebet ka kamar kholwat teu pun aki ngantosan di dinya di masjid di dinya nah atuh ka karage lebet isuk-isuk kira-kira jam 6 rebun keneh torojol deui eyang perbu deui diiring kunu tadi isa ngajemput bari nanggung bawa berkat kumaha sasauranna kapun aki eyang perbu teh ajengan nya ajengan
nyimur sih lamun aman teu ka ditu tiriseun ajengan apa bieu teh jeung amal ya bieu teh jeung amal gitu kan tipe sama penting jeung amal eta ku bisa eta kumaha eta sanewarana bisa kitu abongnya sutradara sutradara anu wah gitu kan Masya Allah coba mun urang dising hareupeun kajalman seperti kita mesing hati-hati tah nu kitu teh ilmu karuhun urang amarene teh kitu amarene teh di ditu aya di dieu aya kitu amarene jadi dua jadi tilu itu pun aki tara ka mana-mana pun aki teh mama bojong Mbah Mansur pilaku ngawadul Mbah Mansur nangis di payunan pun bapak baheula kumaha saur Mbah Mansur nyarioskeun pun aki Kang Bojong nyebatna teh ka pun aki teh Mbah teh Kang Bojong bari nangis urang tehnya nutur-nutur ajengan rene beak lautan beak daratan apa ngejengok nutur-nutur ajengan rene beak lautan beak daratan naon da pun aki mah tara ka mana teh kumaha urang dek nyebut bohong ka Mbah Mansur dek nyebut bohong ke heula sia nyebut ka bohong gitu kan heuh tapi da bukti namanya mah bojong aya da cek lahir cek lahir kudu aya nu bohong kan dek nyebut bohong hanya dek nyebut bohong ka Mbah Mansur tapi ningali pun aki da tara ka mana teh kumaha geus kitu tah geus jang tuna akal geus taslim samina wa atona ka ahli Allah mah geus ka ahli Allah mah ngaran ge ahli Allah yang ahli Allah lain ahli tukang mabok ahli Allah oh dawuhan Imam Abdullah bin Ali bin Al-Haddad radhiyallahu taala anhu fasallim ya lillahi fi kulli muskilin ladaihim ladaihim wadihin bil adillati wasallim li ahlillah dawuhan Imam Abdullah bin Ali wal Haddad ya ka ahli Allah mah geus we samina wa atona pasrah tong make jeung gurah-geureuh tong make gurah-geureuh mun geus teu ka harti geus teu ka harti mah geus tong make gurah-geureuh tong make gurah-geureuh geus api teu meunang aya gurah-geureuh ngageunggeureukkeun saeutik wae bahaya di mana yang hareupan ahli Allah najan dohirna siga salah awas tong gurah-geureuh ati we ngageureuh bahaya ingat cek anjeun muskil cek anjeun teu kaharti cek anjeun tapi ladaihim wadih cek itu mah wah jelas bil adillati baranang dalil nanti cek itu mah cek anjeun wah dasar sulaya ya gitu kan jauh tina syariat ya gitu kan cek saha cek anjeun Kartos kabeh wali mulai menjadi wali tenuturkeun Rasul mah sampurnana pangkat ketika ieu jalma ieu
ieu si hamba bisa nyampurnakeun ittiba ka junjunan alam Rasulullah. Ingat, sajalma anu paling bisa niru ka Nabi, maka eta jalma menang nasib tuh anu tohaga anu pohara ti Allah Ta'ala, anu agung ti Allah Ta'ala. Ingat, paling agung. Ukuranana di mana? Ukuranana dina mutabah. Ittiba ka Nabi teh dohiran wa batinan, eta teh barometer. Naon? Barometer. Ukuran, mizan, ukuran, barometer. Mata para solihin balap naon? Balap itu bisa nyampurnakeun sunnah Nabi dina hirup urang arti gitu kan. Naon ari sunnah Nabi teh? Sunnah Nabi teh kalakuan Nabi. Naon ari kalakuan Nabi teh? Heueuh, iman Nabi gitu kan. Ilmu Nabi, akhlak Nabi, amal Nabi gitu kan. Dawuh Nabi, wiridan Nabi, tiga dzikir Nabi, eta disebut sunnah Nabi. Nu parduna, nu sunatna, dina bab ninggalkeun nu haram, ninggalkeun nu makruh, bahkan nu khilaful aula, tah eta teh sunnah Nabi. Dohiron wa batinan. Eta disebut sunnah Nabi teh, lain ukur make sorban wungkul, lain ukur mamawa iteu kungkul, lain atawa mamawa susur wungkul lain. Ti mimiti tanu aya dina ati nu paling sakral, paling mendasar keyakinan, teh itu sunnah Nabi. Nah, ingat tah, tuluy geus kitu teh ilmu panemu dina ati. Dina ati teh aya akhlak nu terpuji. Kumaha akhlak Nabi kitu? Akhlak ka Allah, akhlak ka papada jelema, nying hareupan nu hade ka urang, nying hareupan nu goreng ka urang, nying hareupan nu ngamusuhan ka urang, nying hareupan nu merangan ka urang, nying hareupan mukmin, nying hareupan kafir. Kumaha cik Nabi akhlakna? Ai Nabi mayuna nu ngewa ka anjeunna, kumaha akhlakna? Eta sunnah Nabi teh. Kitu sunnah Nabi teh. Batak urang ngadenge dongeng karuhun-karuhun urang nying hareupan nu ngewa ka anjeunna siga Rasul nawe, siga Nabi nawe gitu. Dan sabar nah, tuh bisa males nu goreng kuno hade gitu. Bisa males nu goreng kuno hade. Tuh digogoreng dibalas sugan ngagorengkeun deui. Dipitnah dibalas sugan ku mitnah deui. Salamet we ati teh. Kitu we siga saha? Ya siga Nabi na, siga Nabi na. Ya, gitu. Ingat, ari urang, ari urang. Boro-boro jelema ngagorengkeun ka urang, jelema teu ngagorengkeun ka urang ge, bibir urang ngagorengkeun manehanana. Hate urang ngagorengkeun manehanana, mah nya ujug-ujug keluar tina bibir galeun ngalinur. Tah nu keluar tina bibir teh ngomongna ati. Mun bibir goreng, hatina goreng geus kitu. Bener henteu? Bener henteu? Bener henteu? Kitu. Eta teh cacak ka jelema anu teuing wawuh di kapeung henteu jeung urang nah make ngagorengkeun manehanana. Da manehna teu boga masalah jeung urang, nah aing make ngagorengkeun manehanana. Teu kan? Nah make pipilueun. Lamun urang nying hareupan jelema nu aya goreng ka urang, saeutik goreng ka urang berebet. Jol jadi reporter we. Bari teu dibayar. Hah? Caritakeun mitnah mah itu mah ieu pedah naon aing kasinggung ku manehanana. Aing kasinggung ku manehanana kitu. Tuh kan, ayeuna akhlak Nabi. Akhlak Nabi lain. Lain akhlak Nabi, akhlak iblis eta. Akhlak iblis mah kitu, kanu soleh ngewa gitu kan, soleh ngewa, kanu ngamusuhan ka manehanana komo kan. Akhlak naon ya? Ari akhlak Rasul kumaha? Boro-boro ka
saha jelema nu hade karena dirina akhlak Rasul mah. Cacak kanu goreng ka Rasul hade akhlak saya. Sunnah saha gitu. Pantes atuh Allah cinta oge. Pantes da geuning akhlak Rasul mah kitu. Moga-moga urang sadayana sing kawaris sunnahna Rasulullah, sunnahna para salaf-salaf soleh, sunnahna mama eyang rene, sunnahna para wali luluhur-luluhur urang sadayana. Moga-moga sing kakele kasangkeh marantanana, sing kayeng syafaat marantanana, sehingga urang di dunia nepi ka akhirat sadareksi sareng marantanana, sagerbong sareng mantanana. Tuh, ingat, walaupun teu sagerbong tapi sadareksi kan, hulu nepi ka sawarga, buntut nepi ka sawarga. Moga-moga baik ya. Tah sakitu ti pribados anu kapihatur ka sararea poho pribados teh teu minal aidin wal faizin. Kadulur-dulur sararea jadi sebut tadi teh nya hampura saking terkesimak ya. Masyaallah hampura tina segala rupi kelepatan kaluputan nu ageng nu alif nu karaos nu teu karaos hampura ka sadaya teu maka dulu ngahampunten teu ngahampunten jazakumullah ahsanal jazaa. Ieu mah mun aya lain dek goreng sangka da teu pantes diomongkeun ya. Ngan ieu mah mun aya sugan we ieu teh jadi kabunga ya. Mun aya jamaah sadaya nu hadir di dieu heukung si boga salah ka pribados rek dohir rek batin dina ati upamana ku pribados dilubarkeun. Ya pan ngaranna ge lebaran teh lubaran. Jadi silih lubarkeun ya, minal aidin wal faizin. Moga-moga urang balik deui kana bersih. Seperti orok nu kakara kubrag lahir tina rahim indung wal faizin sing kaasup jalma nu bagja. Taqabbalallahu minna minkum, muga sing ditampi ku Allah segala amal soleh anu ku urang dijalankeun sasireun sabeuneureun najan sakeprul aku, muga-muga sing ditampi ku Allah. Atuh kakuranganana sing ditambal ku Allah. Atuh dosa urang sing diampura ku Allah, doa urang sing diijabah ku Allah, kalayan kaluhungan eyang rene. Wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. Terus uluk salam can. Nangtung heula we urang uluk salam ka eyang. Tapi tahlil mah atosnya. Sok uluk salam ka eyang. Tuluy ieu teh aya di nu cumarios teh ieu teh kayak. Kan? Terus sok. Sok kaditu ka eyang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum daru qaumin mu'minin antum sabiqun wa nahnu insyaallah bikum lahiqun. Assalamualaikum ya ashab hadzal maqam, maqam az-ziyarah minal awliya wal ulama wal syuhada wal salihin wal mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum eyang rene radhiyallahu anhu wa an ahli baitikum wa usulikum wa furu'ikum wa ahli silsilatikum wal akhidina ankum ila yaumil qiyamah wa rahmatullahi
وبركاته. جزاكم الله عنا وعن المسلمين أجمعين أفضل الجزاء، ورضي عنكم أفضل الرضا، عدد الرمل والحصى وعدد ما أحاط به علمه، وجعل الجنة منزلكم ومسكنكم ومأواكم ومأوانا معكم مع عباد الله الصالحين. إنا جئناكم زائرين إليكم امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، واتباعا لسنته صلى الله عليه وسلم، وتبركا بكم واعتبارا بوفاتكم، وتوسلا إلى ربنا في حاجتنا ليقضي لنا، ودعاء لكم آنس الله وحشتكم ورحم غربتكم وغفر ذنوبكم وتجاوز عن سيئاتكم وقبل حسناتكم، وأدخل عليكم روحا من عند الله وسلاما منا، وجعل الجنة منزلكم ومسكنكم ومأواكم ومأوانا معكم مع عباد الله الصالحين، إلى أرواحكم وأرواح أهل بيتكم وأصولكم وفروعكم وأهل سلسلتكم والآخذين عنكم إلى يوم القيامة. شيء لله لهم الفاتحة. الوداع والأمان وأودع عندكم وعند رب العالمين شهادتي وميثاق إلى يوم القيامة، وهي أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. شرفنا وشرفكم بقول لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kubur sadayana, kubur jadi ibadah sakitu nu kapihatur ya, terutama kadulur-dulur di sewu butuh eyang sakitunya cegah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.